Nganyuk ke warung cenah. Mat, ya hujan tadinya mah ayo we teureun-eureun. Untuk rek-rek. Cocok ini cuma loba udah coba kopi ini. Ih, ayo ngapain cenah naonan. Ada keluar aja nih, malayahan ya. Mat HP bang. Ini ayo tiktokan tadi berbudak gitu. Langsung. Mana ya tadi naik kita. Lalu ngirim. Ibak dulu, ibak. Udah bikin kocok itu kehujanan mati bisa. Sama yang lain bikin kocok. Ay hayam mangaram. Iya, malang ya gani kadari ya ari gini. Jangan kepingin nanti kamarang. Kalau uangnya naik dulu. Kendarali. Hah? Ini mana kendarali? Sok yang aing ngagayana fotonya dia. Bu. Nangtung. Buru. Lo goreng. Ay si koplok. Nah, aman. Atas ya. Ah, mata kan ngopi nya ketat tempat kan bawa kopi. Hiji-hiji na pakai setengah di abah nang koplok na teh pagawaan mantap ka ini teh agak layangan we. Kesukaan na teh. Kolot mah diuk mah nama ge dalang jeleng, gerak. Nya tudingkeun ka budak buku manehna oke. Oh, si Neng dia. Heuleum dasar. Senang kok tadi. Kopi hiji-hiji na ku aing mah diawet-awet ya teh. Bukan ada kopi teh tetep tuh ada. Si mantap ka dieu teh cia tuh datang-datang teh diuk kumaha ieu mah kolot diuk ngajemprak beres ngeunah-ngeunah ngopi. Eta mah jalang jeleng we nya ka dieu. Nang koplok itu budak teh gantian si nyai sok buru. Gantian di mana? Mau digantian teh Gagah gitu gitu. bangun dulu. Dia ka warung rek nganyuk kowo. Buru tanggung jawab. Sia, tanggung jawab. Sia. Ya, ini mah. Jangan oge cuma dari blok. Kita saha gerak-aprakan ka dieu. Madon mahekeun kopi mantopna teh. Jika digantian majar mah teh gablek duit nang nganyuk mah nyanyuk anyuk. Lap kayaknya daek ke daek. Wah ngobrol mah dieutik-eutik ngopi teh cing beda hujan jeung cocok bae teh. Baju buat waing kita dari kita ngajar dong.